Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru anu dipihormat sareng rerencangan siswa anu dipikacita. Sakola teh fungsina jauh leuwih ti ngan ukur pikeun meunangkeun nilai atawa ijazah. Fungsina aya 3, nyaeta nu kahiji ngejar ilmu pangawurus salaku pakartos pikeun ngartos dunya, nu kadua ngabentuk karakter jeung akhlak sapertos jujur, disiplin jeung tanggung jawab. Nu katilu ngembangkeun potensi diri pikeun manggihan bakat sarta keahlian unik urang. Kukituna manfaatkeun kesempatan sakola ieu secara maksimal, anggap sakola salaku latihan pikeun kahirupan nyata. Sakola anu sukses ngahasilkeun lulusan anu pinter, pager sarta siap nyumbang ka masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.